dua tilu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru nu dipihormat sadaya rerencangan siswa kelas 11 nu dipikacin. Langkung dipayun mangga urang sangakeun puji sinaran syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu parantos maparin waktos ka urang sadayana dugi katiasa patepang rai dina acara ieu. Alhamdulillah urang tiasa kempal di tempat dina kaayaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya Allah. Para wargi anu kusin kuring dipihormat abdi bade nyanggakeun temana penting hidup sehat kanggo urang sadaya. Urang sadaya kada atau wajib ngajaga lingkungan sareng awak sorangan sangkan dijauhkeun tina sagala panyakit. Kumagi kitu urang kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten cara anu sehat. Maresihan awak atawa ibak, maresihan kitu mikat waos anu rutin. Eta contoh hirup anu sehat. Contoh sanesna micen luntah kana tempatna ngiduh ulah di mana wae batuk atawa barasin kudu nutupan paham. Kami sadidinten urang ngajaga kabersihan awak, urang bakal bersih akan api suci tina sagala kotoran. Bersih teh hartosna, bersih sucina diri urang sareng lingkungan di sabolaran urang kedah mika cinta sangkan hati urang ge suci bersih. Hadirin sadaya cekap sakieu anu kapihatur pamungkas di abdi bilih aya kakirangan anu kemaharatna mugi karsa dihapunten. Atur nuhun ka sadayana wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.